Masak jamur pedas guys. Saya jamur tiram anu atos disuiran ku abi bade dileo baheula ku Cipanas. Teras teh kanggo bumbu nama ieu biasa we nya bawang merah, bawang putih, cabe. Ieu cabena aya 3 rupi. Merah, hijau, sareng nu bodas ieu teh biar lebih berwarna we kitu lah nya. Teras teh jamur anu tadi ku abi dileo dipeureut heula dugi ka garing. Teras gebruskeun we ieu teh goleh-goleh tah kanggo bumbu nama biasa we uyah, peci, kaldu jamur, gula, ieu teh ladaku sareng saos tiram. Tamihan we surawung ieu teh saalit tuh ngaras seungit. Entos we janten asak tuh guys. Ieu teh aslina enak pisan. Masak jamur dikieukeun teh. Matak boros kana sangu guys. Lanjut karena menu anu kadua guys, tah ieu teh abi bade masak buncis, bade numis buncis. Tah kanggo buncis mah bumbuna ieu teh abi teh moal nganggo cabe guys. Ieu teh kanggo murangkalih biasana sok tararesepeun lada. Tah kanggo bumbuna mah biasa we uyah, pecin, kaldu jamur, gula, sareng saos tiram teu kenging hilap ladaku. Teu lami tuh jol asak we buncis oge tuh. Pamitos asak mah hayu urang tuang guys. Alhamdulillah ieu teh nikmat pisan guys. Pami sehat mah nya tuang naon ogen raos nikmat. Alhamdulillah mudah-mudahannya sadayana sing sarehat.